Mimiti lele boga pamatil, karya Ki Umbara. Palawargi sadayana, zaman baheula mah lauk nupang loba-lobana huntu teh lauk mujair. Eukeur mah awakna gede ditambah boga pakarang. Gerakana rancingeus, dina tonggongna aya nu rangseb tur boga pamatil. Tong boro bangsa lauk, da jelema oge ngarasa sieun atuh ari dipatil mah. Lauk-lauk harirup tumanina bari nyarantai kalem di hiji balong disisieun walungan. Anu dihalangan hungkul ku tambakang taneuh nu teu sakumaha gedena. Hiji waktu maranehna ngadenge nu boga balong ngomong ka anakna, "Geus garede geuning lauk teh, Neng. Pageta mah urang bedahkeun balong teh." Laukna urang alaan kabeh. Barang ngadenge kitu, lauk-lauk teh kacidar hareuwaseunana. Kabeh lauk sing haruleng inget kana nasib anu moal lila deui palastra. Harita keneh lauk-lauk ngarayakeun riungan, nyawalakeun kumaha carana sangkan salamet tina bahaya. Lauk mas anu panggedena nanya ka sakadang keuyeub, "Kumaha sakadang keuyeub? Sanggup teu Andika nyieun liang pikeun nerobos tambakang kawalungan? Kapan Andika mah biasana oge ngaliang?" Ceuk lauk mas. Keuyeub tuluy nembalan, "Teu sanggup, da kandal teuing ta makanana keur kuring mah." Keur kitu bogo nempas, "Kawasna mah sakadang lele anu bisaeun makang. Sabab geus biasa nyieun gorowong." "Hade, kuring nyieun gorowong, tapi kudu dibantuan ku sarerea," ceuk lele kalem. "Atuh kabeh teh panuju. Harita keneh gerbae digarawe nyieun gorowong teh. Nerobos ti balong ka walungan. Beuki lila mah beuki jeronya beuki teuas. Atuh nu digarawe teh teu bisa gancang. Sakadang lele beuki lila mah beuki leuleus. Manehna pok nyarita, mun aya geusan muntang mah meureun moal hese teuing kuring teh." "Atuh ieu we pake nu kuring," ceuk mujair nembongkeun pamatilna. Nya ari anjeun Ridho mah nginjemkeun. "Sok kadiekeun," tembal lele. Sanggeus aya pamuntangan mah lele teh gancang nyieun gorowongna. Teu lila geus tobros sarta geus bisa dipake maloncor ku sarerea kawalungan. Palawargi sadayana, geus kitu nu boga balong teh datang. Manehna ngan ukur bisa molohok leuleus, nenjokeun balongna nu tadina loba laukan teh ayeuna mah geus saat, jeung laukna eueuh nu nyesa sapotong-potong acan. Di walungan lele mulangkeun pamatil ka mujair, tapi lauk mujair embung narima. Kadon pok ngomong, "Kop bae lah merejang maneh. Ku ditulungan oge kuring mah geus pirang-pirang nuhun," ceuk mujair bari ngayakinkeun ka lele. Palawargi sadayana, tisaprak harita lauk lele teh jadi bogaeun pamatil. Sakitu palawargi sadayana, dongeng Sunda mimiti lele boga pamatil. Kapalawargi sadayana anu bade ngabagikeun link atanapi tautan raradioan, sumangga hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan tiasa janten manfaat kanggo urang. Candak nu saena urang piceun anu awona. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.